raja kurang kumaha di negara nyana nomor hiji dunia geus teu kudu dicaritakeun raja mah kemewahan dan lain sebagainya, tapi hese jang seuri ningali pemandangan anu di penjara dirantai seserian nyana nanya kanu nganter coba ya buka ya hayang nanya ieu jelema ieu teu make baju dirantai di penjara seserian aing nanya tanya ceng naon tuan raja sia ieu make seserian di dieu aya naon ku aing kadeuleu ku bapa katingali kahinaan teh aya di dieu hiji penjara dua teu make baju-baju acan tilu dirantai kos seserian nyana beuki seuri bae tuan raja tolol cek yana ji goblok cek aing ditolol-tolol ku sia teu nyahoeun kasna kula nu mantak seserian eueuh beban batur nyaritakeun tentang mobil cilaka kula mah teu boga mobil batur nyaritakeun tentang sawah keur meujeuhna diseleksi ku desa susuratana kula mah teu boga batur mah keur nyaritakeun tentang kabingung di pasar kula mah eueuh kabingung batur mah ieu nyaritakeun tentang hayang naik pangkat kula mah teu hayang nah make jeung kitu lantaran kerajaan anu asli mah di akhirat kula pemikiranana geus di akhirat sanajan di jero penjara moal kebal deui kula bakal nyebrang ka alam itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina saah ieu khusus nasim kuring tiasa kempal di dieu nu padahal mah rada leuleus tadi di mobil ge mengaji ieu mun dibere parawan ge asana leuleus jadi leuleus eueuh tanaga kan tadi haji dihibur di mobil ku almarhum jadi aya deui tanaga alhamdulillah biasa kumpul jeung Kiai Haji Ato di Cilongok oge nu sanes-sanesna dalam rangka taklim atuh alhamdulillah ayeuna pisan urang kumpul deui tadi ge urang karumpul di majelis ku hari kumpul deui mudah-mudahan ku kumpulan urang dicatet ku malaikat dijadikeun amal bagus urang sehingga urang dihijikeun jeung para kakasih-kakasih Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Urang hirup bakal maot cara anu ku urang ayeuna dihaolan tinggal kumaha Allah nu nangtukeunana ngan lamun dibalikeun ka urang nu pantes jasa ti heula nu ngora apa nu kolot nah eueuh deui pakolotna si ieu tah eta cak urang lamun malaikatna urang dieu malaikat mautna asana teu meunang manggih nini aki-aki nu susah diheula-heulakeun ribet
ngan kulantaran malaikatna lain urang dieu malaikatna urang langit khusus diciptakeun ku Gusti Allah atuh kumaha malaikat bae tur malakal maut teh Izrail teh kuari keur nempokeun bae ka Lauhil Mahfuz ke nempo ka handap ke nempo ka luhur maksudna mana ieu anu ragag daun nu ragag nah eta kieu bae nya ke nempo deui urang lelempangan teh kaciri ku malaikat maut ye sia pendi lelempangan meja tereh itu jadi kadeul itu nya masyaallah ngeri urang lamun inget ka dieu lamun urang nyaho isuk bakal maut sedangkan maut eta lain sakadar maut tapi pemrosesan setelah maut bakal aya pertanyaan kubur bakal aya siksa kubur jeung selanjutna kaditu bakal aya mahsyar bakal aya hisab bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim urang nyaho isuk bakal maut asana moal daek nonton TV malam ieu moal daek kurang SMS-an sanajan aya jahe moal asana dimaras jebek ku abeh mun isuk nyaho bakal maut urang di masjid kieu bae digerokeun ge ku pamajikan ka haji balik ke moal hai isuk kulantaran teu nyaho urang iraha bakal maut komo nungora keneh siga bakal lila keneh atuh tenang-tenang saja nonton TV terus ngeridit terus duit beriba di bank bungana terus eta teh kadeuleu mah keur dagang padahal keur ngahurungkeun seuneu neraka jelema nu ngridit eta keur mamawaruhak sebenarnya lain serius ya kan kabeh ya banget kredit kabeh ya ibiangna ya aduh Gusti Allah ya Allah ya Rabb engke engke bakal jadi kanyataan kuari mah sakadar didengekeun oh Ki Uci sok ngomong-ngomong kredit riba engke mah bakal kanyataan sebab taba Al-Qur'anul Karim kula mah moal bosan-bosan sebab engke di akhirat bakal ditanya Haji Uci pernah teu sia nyampaikeun bahwa kredit eta haram pernah teu nyampaikeun bahwa bunga bank eta haram kula kan geus nyampaikeun pernah di mana di grubuk saha saksina di Ato ini gampang itu watak gegeran aya nu usul itu bae cenah ulah Ki Ato saksina si ieu bae da aing teu percaya percaya atuh saksi kudu percaya ya Allah ya Rabb insyaallah urang teh kuari nuju senang di dunia nuju senang dunia sehingga timimiti bentak datang ka peureum hees du diteangan teh dunia ima dagang wa ima tani wa ima kuli wa ima melalui partai nu diteangan teh dunia aya hiji raja hayang ulin ka rumah sakit jiwa raja dianteur begitu datang ke rumah sakit jiwa aya salah saurang anu dirante sukuna dirante leungeuna teu make baju acan sekadar make calana hungkul nutupan aurat
tapi etajana seserian baik seserian jikik bangun senangan biasa raja kieu beraja sia ieu nya di penjaranya dirantai kok seserian sih aing mah ieu jadi raja hese seuri aing hese seuri cara sia sanajan seuri aing mah seurina ieu ngan sakadar seuri tipuan doang kan pamarentah mah seurina seuri gombal tipuan mah lurah ngajak seuri ka rakyat nipu bupati ngajak seuri oh raja tipu mah pokoknya pemerintah mah ngajak seuri teh nipu sebenarnya mah okos Kiai Golkar eta ge nipu keneh hese hayang mulai nipu bocok pemerintah so amat henteu so asli eta nipu nah icak raja teh ieu sia nya di penjara nya dirantai tapi seserian aing mah jadi raja teu bisa seri loba sabenerna mah nu kitu teh nu naik mobil mewah asena ge geus eueuh deui jang tiis mah geus tapi kesangan bae di jero AC ge di jero mobil kesangan bae sebab mobilna eta kan diudag-udag kolektor atuh kesangan si ada tapi si kesangan ulah kaget aya jelema naik sepeda jeung pamajikanana reman-reman acan sepedana ge reman sepak boran tapi jangan seserian bae pamajikanna ge nangkel-nangkel bae ulah kecek-kecek ngubrus deui geus ngubrus seserian keneh bae nu naik mobil mewah teh kan kaget sial teh budak nya naik sepeda reman sepak boran tapi seserian aing nu naik mobil mewah asena ge tiis kesangan raja kurang kumaha di negara nyana nomor hiji dunia geus teu kudu dicaritakeun raja mah kemewahan dan lain sebagainya tapi hese jang seuri ningali pemandangan anu di penjara dirantai seserian nyana nanya kanu nganteur coba ya buka ya hayang nanya ieu jelema ieu teu make baju dirantai di penjara seserian aing nanya tanya ceng naon tuan raja sia ieu make seserian di dieu aya naon ku aing kadeuleu ku bapa katingali kahinaan teh aya di dieu hiji penjara dua teu make baju-baju acan tilu dirantai kos seserian nyana beuki seuri bae tuan raja tolol ceuk ih goblok ceuk aing ditolol-tolol ku sia teu nyahoeun kasna kula nu mantak seserian eueuh beban batur nyaritakeun tentang mobil cilaka kula mah teu boga mobil batur nyaritakeun tentang sawah keur meujeuhna diseleksi ku desa susuratana kula mah teu boga batur mah keur nyaritakeun tentang kabingung di pasar kula mah eueuh kabingung batur mah ieu nyaritakeun tentang hayang naik pangkat kula mah teu hayang nah make jeung kitu lantaran kerajaan anu asli mah di akhirat kula pemikiranana geus di akhirat sanajan di jero penjara moal kebal deui kula bakal nyebrang ka alam itu lain kula bae tuan raja ge bakal modar sia aing disia-sia cek tah raja bingung ini si edan asli apa henteu sih cek coba cek dokter coba ini edan apa henteu periksa ku dokter ternyata teu edan orang wali
ngan kos nu edan jadi dipenjarakeun, lain dipenjarakeun ke rumah sakit jiwa. Orang wali. Jadi wali mah kadang-kadang kos nu edan, mantap ulah kaget lamun deuleuin kos nu edan. Ieu mah asli. Lain wali asli. Masya Allah. Orang wali mah merdeka hirupna. Hirup dek di mana bae. Kamari kedatangan tamu orang Amerika Syekh Aziz, merdekanya lantaran teu boga perasaan kumaha jeung Allah. Sanajan di negara kafir no problem. Wede. Tuh aing bisa bahasa Inggris. Masya Allah, pajar teh bisa. Tuh. Nah, iya. Hirup di mana bae oge lamun urang babarengan jeung Allah, panggil dunia milik Allah. Urang bareng jeung Allah jeung bobogana. Nikmat usahakeun hirup kudu boga perasaan bahwa urang bareng jeung Allah. Bakal ngeunaheun ketika urang dek nonton TV kieu izin amat ka Allah. Babarengan jeung Allah cak Allah, heuh nanaonan sia nonton TV? Maldek. Nu mantak sararia beuki nonton TV ge eta poho ka Allah. Sagede kieu bae kolot geus ieu geus bau kuburan masih SMS-an keneh mah. WA-an. Ieu mah tolol bin goblok ieu. Ya Allah ya Rabbi. HP boga tilu. Salah mencet cilaka. Nu kaluar lain Quran lain hadis. Kutang. Aduh kolot-kolot. Ah geus gitulah. Sakieu ge, sakieu jeung kula bae atuh komosian nu teh jeung aing. Leuwih parah sebenarnya. Tah usahakeun coba perasaan urang jeung Allah. Carana kumaha? Eueuh deui jalan, mondok heula. Moal bisa teu masantren mah dipaksakeun kumaha. Nu ngatak lamun hayang nyaho penghuni surga santri, lamun hayang nyaho penghuni neraka awal dibejakeun bae lah pamarentah tah eta penghuni neraka tuh pancen kiai kitu amat aing mah deuk kitu bae lah. Pamarentah nu teu adil, nu teu jujur, tinggal neangan we pamarentah nu adil nu mana tuh. Ai santri mah teh geus jelas. Santri mah ti lemburna ninggalkeun imah, ninggalkeun indung bapak, ninggalkeun keluarga, ninggalkeun babaturan, berangkat sakadar mawatas doang. Terus di pondok pesantren ndek neangan ilmu Al-Qur'anul Karim. Masya Allah betapa mulyana mun paeh di pondok pesantren syahid. Lain amin sih tidak malondok. Tidak malondok heran ieu. Sakitu geus di bagus-bagus di ganjaran hese. Nah, eta raja teh raja barang ningali model kos kitu kaget. Senang horenganan lain terletak pada dunia, senang lain terletak pada jabatan, senang lain terletak pada kekayaan. Horeng senang mah di dieu di hate. Senang bareng jeung awewe semu, senang bareng jeung mobil mewah semu, senang bareng jeung jabatan semu. Nu asli senang bareng jeung nu boga dunia, bareng jeung nu bogana senang asli tahu geus. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, gambaran-gambaran hirup urang aya pada hewan. Aya hiji onta keur dicangcang. Begitu keur dicangcang jol berit. Cak berit teh ieu dadung naon ieu? Barang ditempuk, oh onta. Alah,
gegelan ku aing cak beurit digegel pegang cak onta teh budak leutik-leutik nakal amat sih nakal amat samperkeun konta saha kula juragan beurit waduh make juragan sial leutik-leutik we leutik ge awakna kitu nu gede naonna umal dibejakeun aduh kula mah leutik ge ieu dedeg pangadegna tapi kula mah kanyaho loba jasa kanyaho bidang naon bae kula mah nyaho unu teu nyaho kula mah datang ka jalan-jalan nu ku batur tilok dilalui kula mah nyaho pokona mah jalan anu kuku bagi kula mah nyaho gimana kaya bahasa jalan berit apa jalan tikus aduh tikus mah Jakarta jadi mah berit tah cakon teh aya loba kanyaho mah tuh anter kula ka daerah anu ya kecil ayo guys langsung ditungtun ku berit eta berit mah tolol maksudna kieu asal kapanggih bae jeung bangsana deui hayang kanyahoan bahwa nyana teh jadi petunjuk jalan susuit nya mah suit cak onta gide onta ieu budak gede amat laga cak nyana ieu asal kapanggih jeung abeh kanyahoan bahwa nyana teh ieu teh petunjuk jalan asal kapanggih jeung sampe suci Masya Allah barang kuari kula hirup horenganan nyana sok susuit sok susuit ke anak baga suci ke anak kan bego eta sebenarnya lamun naik mobil we asal anu kapanggih nu wauh dibuka kacana susuit abeh kanyahoan nah horenganan eta nu sok susuit teh karakter berit itu sebenarnya besi isuk aya nu susuit kasih neng susuit berit sia eta karakter berit rek susuit eta ya Allah tungtun ku berit buari jeung adigung teh teu meunang manggih bangsana langsung susuit supaya terketahui bahwa nyana kapercaya ku makhluk anu jangkung gede eta takabur teu kira-kira sombongna berit buari edeg dia kabeneran barang datang ka hiji tempat jalanna putus pas aya kali jalan cai berit ngalamun lagi cak onta hayu tuh henteu aja gitu pantah hayu sia tadi susuit malulu henteu aja gitu hayu lanteun teh can datang ka pamangsudan waduh moal bisa cak yana emang kunaon eta cai ke aing turun cak onta teh turun onta barang turun ngan sadengkul hayu berit tuh ngan sadengkul ulah sieun-sieun sadengkul cak berit sadengkul ge disia aing mah kalep cak cak onta teh atuh eta kula sok sombong sia di darat mah sombong jasa tak giliran manggih kendala bae aju merengket bae gas ikut situ mah geura naik ka dieu kapunduk naik naik jangan kalu onta nyebrang mantak jadi jelema jadi makhluk ulah sok sombong bari dinasehatan ku onta teh ieu sebenarnya mangan sadengkul di sia mah kalelep tolol sia sok sombong nah jelema nu sombong teh teu meunang manggih kendala tah ieu buktina ieu nyana mah atuh asalna batur anggeus teu caritakeun lah tah eta beurit teh sombongna pohara jasa dinasehatan ku onta tapi barang geus nyebrang mah geus nyebrang ka ditu beuh kieu deui bae hayo cek eta pokona ka mana bae ka sawah siap ka huma siap melalui tangkal kayu geus siap bae asal dibere rata bekos gitu tah jelema teh lamun manggih kangeunah aju pohara jasa kasombongan anak berit eta
asal mangi kendala bae aja kieu bae nya tah nu mantak beurit mah eueuh nu raresepeun kabeh ka beurit aya di imah geus disadiaan racun beurit di jalan henteu diracun mah kokoprak geus kieu bae eueuh bae nu mulus beurit mah paehna teh mun teu ku kokoprak ku racun eta lah karakter jelema jelema anu sombong. Nah sing hade urang hirup ulah jadi beurit asal urang sombong maot nah engke loba nu ngaracun mantak sing hade ieu beurit. Nah sing hade hirup urang teh bakal paeh lain sakadar paeh tetapi aya proses setelah maut ngeri jasa urang haju malakal maut kan teu kasalahan sugan poe ieu kuduna haji pendi haju salah henteu sugan kuduna ki Zaid haju ka kieu henteu boro-boro malakal maut sangkilang hewan bae ge moal aya salah di dieu aya anu ngarusak tawon imah tawon dirusak eta tawon teh ngejar-ngejarna nu ngarusak bae ngarendeng 10-an anu ngarusak ngan 2an nu dikejar nu ngarusak bae kaabeun tawon mah bisa ngambal ku malakal maut eta deui tawon teh kieu deui urang geus HS ge geus HS isukna teh tawon masih uang ye di satu daerah poho kula ngaran kampungna aya anu ngarusak imah tawon kemudian dikerepak ku tawon dibawa ke rumah sakit umum datang ke rumah sakit umum maut takdir datang ka dinya eta nasibna tawon masya Allah kari nah aya jelema boga guruna guru ibadah pan guru teh aya guru ngaji ngejah aya guru ngaji fikih aya guru alat aya guru penca aya guru main nusok aya buledan teh naon ngaranna nusok aya buledan hiji aju aya 3 aju aya 5 aya 6 naon ngaranna naon tuh nyawan dasar osok bersya asana bandar teh budak dah lain kompleks. Nah iya mah guru ibadah beda aya guru dengan sakadar guru masantren ngaji doa aya guru ibadah besok disebut mursyid supaya ngaleungitkeun ria ujub takabur tur nimbulkeun keyakinan kan urang ieu ibadah urang mah can boga yakin saha siap pangeran Allah ya Allah, wow, Allah maha kawasa, gagah aya dinana, mulia aya dinana, segala-galana mah. Saya percaya, lain percaya deui. Saya yakin. Aya nu leuwih gagah batan Allah moal aya. Sok buktikan. Oke. Mulai nyana. Udang tengah peti jeung hiji. Usolli Allahu Akbar. Kakarake Allahu Akbar kabir kertek-kertek naon tah kertek-kertek wah asana anu tadi paeh teh tadi tah asana jenazah Allahu Akbar kabir kertek-kertek langsung ketak muka lawang ngolosot ka pamajikan kieu Kak aya naon Kak lu ngomong anu kekeletrekan gitu eta kan jana ngomong Allahu Akbar kabiro Allah anu maha agung tapi ku pocong me eleh eta ngaranna teu boga kayakinan encan kudu lain-lain deh encan ku susah Allah maha sagala-galana urang susah geus mulai teu salat sia kurang teu salat lah bongana Allah diberi dahar ieu atuh usah mah geus rugi saya mau pokoknya moal sholat panjenengan Allah maha sagala-galana nah makana tak eta teh kurang keyakinan tapi lamun yakin maka Gusti Allah
dua bakallah diberena, ima dibere dagang maju, usaha maju, jang ibadah. Sebab Allah maha segala-galana penta ka Allah. Wa ima urang dibere rugi datang ke teboganan naon jang dahar ge hese, tapi urang dibere kuat sanajan teu dahar tapi kuat. Maning mana? Ayo coba maning mana? Maning teu boganan naon tapi kuat, apakah maning boganan naon tapi teu kuat? Maning mana? Jawab. Susah tapi kuat. Teu boganan naon tapi kuat dek. Boga kuat. Ye. Belon ieu mah. Madak cek tadi gaya ciri-ciri edan ayah anu ditanya mana nggak jawab kumaha. Aduh mantak dibawa bahagia besi ngakal besi buah batur beak naon beak iya. Tah udah teu boga keyakinan maka jangan nimbulkeun yakin kudu boga guru ibadah. Nah Kangjeng Nabi pernah itu dahar sababara poe Kangjeng Nabi tapi kuat. Teu dahar teu minum tapi kuat. Ditanyakan ku sahabat, ya Rasulullah, eta dibere kuat. Kula dibere kuat ku Gusti Allah lantaran boga rasa jeung Gusti Allah sababara poe, sababara bulan ge ande kata kula mah kuat bae. Mantap para wali Allah teu dahar-dahar ge kuat. Sebab keyakinanna ka Allah. Ima dahar wa ima teu dahar ngan dibere kuat asal ka Allah mun tayangna. Aya jelema neuk ibadah tiluan cak guruna sok maneh geura kaleuweung yakinkeun Allah bakal mere kadaharan ka anjeun. Di mana teu mere kadaharan Allah bakal mere kekuatan. Titik bragat. Aya naon gangguanana ulah dilingse langsung tiluan berangkat langsung ke hutan. Sapoe dua poe amunisi aya keneh, seminggu aya keneh, begitu geus rada 10 poe geus beak perbekalan mulai nusa urang geus rada kiceup da carang, nusa urang tanaga geus eueuh, nusa urang deui geus lunglah. Terus isukna kitu keneh, isukna leuwih parah lapar. Taha cak anu duaan teh Indonesia itu. Nah itu anak gajah teh menel. Urang teh keur leutik masuk, nah sia mere samenel, padahal mah gede tah. Atuh anak gajah. Urang sok mere sia mah mere kain samenel, orang gede tah. Menel. Aku bodoh di kolot-kolot. Menel eneng wae. Dasar sok numpakan eneng meureun budak. Ai anak kebo ngaranna eneng, ari anak gajah ngaranna menel, ari anak kotok ngaranna itik, ari anak bebek ngaranna naon? Pendi. Aya. Aya sanak-sanak. Nah, geus tah. Nah, Noel ka saurang, itu anak gajah. Terus urang pencit bae ka apa jasa urang. Urang mah mau kumaha cak guru lah, geus lapar urang. Cek nu saurang deui ulah cek kana. Urang inget ka guru urang, moal kebel urang bisa naik pangkat lamun urang kuat. Nah, cek nu saurang teh kuat jasa. Cek nu saurang ulah. Akhirnya tetep teu bisa dilarang, dipencitah anak gajah teh. Saenggeus dipencit terus dibeleum, didahar, dua ngadahar, nu saurang mah dititah gembung. Nu saurang dititahan ngadahar teh daek. Nu duaan ngadahar, nu saurang mah henteu. Akhirna eta kursantaran geus ngadahar daging gajah tegar. Oh, salat bisa nambah rakaatna deui, zikirna ge beda. Zikir aja lantaran geus soboh gede sorana illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tadi panjana gede sorana atuh cau beak tilu illallah. Lain normal tah mah gembul ngaranna atuh biasana ge hiji ieu tilu
illallah. Nusa urang deh makana cek nusa urang maningan ngadahar we aya nu can teu ngadahar anak gajah mah eueuh tanagan ilallah kunaon barang penting kadua eta indungna neangan neangan nyanakeun ngaredeng bae kieu aya indung biasana gajah mah nyawan kana heunya duduaan geus ngomong bae nu saurang nu teu ngadar iya tuh aing mah ngadar henteu tenang wae sakeuna dia aya ketenangan iya tuh kalem bae sakeuna teh tapi nu duaan mah geus gelisah bae urang lumpat atuh urang kekertekan kadeuleuan ku nyana urang cicing bae atuh nyana bangun deuk ka dieu geus gelisah kieu bener gajah datang ka dieu tuh diambean ku gajah teh eta nu saurang nu teu ngadahar teh dimimiti di dieuna diambean ge datang dia teh tenang wae nya jeung ngadahar teh da henteu aing mah terus diambean deui ka dieu nu duaan kan leuleukeun pasti ka aing pasti diambean cek nah malah suserian iya tuh aya ambean ku sia gajah diambean salamet nya barang pas tuh ka dieu set geus kikian we cek gajah teh ieu orangana dieu langsung dikerekep ku gajah bantingkeun ku gajah tinggal nu saurang we asana aing ge nasib moal datang ke teu kos kitu paeh biasa bener bae ambean wow diacak-acak nu dua paeh nu hiji mah aman eta gajah bae jahueun atuh komo malakal maot geus kaambe ku jana kolot ya geus wisan kabeh ieu mah geus moal dikekeun deui geus kaambe ya Allah kuragi temu naik mobil bareng jeung nyana teh sok culak-cilik bae maksudna beus haju ka deueuh napasan tah ieu keur carita di alam dunia kaambe di negara ku KPK kaambe sanajan KPK teu mulus-mulus amat tetep we kaambe geus sabaraha negarawan anu kaambeun ku KPK bakal sababaraha tokoh kaambe sanajan KPK na tetep ambeun ngan tetep we kaambe nah di akhirat bakal na malaikat ngambe diambeun ku malaikat teu kudu make buku teu kudu geus kaambe ku malaikat bawa kredit geus langsung kaambe langsung dikitu-kitu ku malaikat geus itu jahanam kaambe ku malaikat kaambe dina kitab Fatawi Hadis ya aya satu pertanyaan Syekhuna Ibnu Hajar ditaros apakah eta malaikat hafizain teh raqib atid raqib belah katuhu atid belah kenca nyana nulisna naon mangsina jeung naon kertasna ditanya tah Syekhuna Ibnu Hajar dijawab ku Syekhuna mangsina adalah ciduh kolamna adalah biwir urang ai bukuna eueuh nu nyaho iwati Gusti Allah geus moal aya nu kaliwat atuh ketika mangsina ciduh urang keneh mangsina biwir urang eta teh jadi penah eta teh jadi mangsi moal aya nu kaliwat saeutik-eutik aja naon nu kaluar di urang katuliskeun bukuna hanya Allah nu maha uninga engke urang bakal nempo naon nu diucapkeun ku urang baik bibisikan maupun jelas keur sorangan maupun keur lobaan eta teh lantaran biwir urang anu jadi penahna cidu urang nu jadi mangsina bakal tertera di dinya
bagus bagian rokib, goreng bagian atid, moal aya nu kaliwat huruf-huruf acan, masya Allah inggi surat. Nah ieu engke kaambeun ku malaikat teh, kaambeun ku malaikat moal kasalahan kajen kumaha ge. Nah ku ayana sakitu sing hade urang ibadah kaambeul ku malaikat, urang maksiat kaambeul ku malaikat, sedangkeun nu ibadah disadiakeun surga, anu maksiat disadiakeun neraka. Eta mah hanya janji Allah. Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah Maha Adil. Allah ngasupkeun ka surga lain ku amal, tapi ku fadl Allah, ku rahmat Allah. Allah ngasupkeun ka neraka lain ku amal, tapi ku adilna Allah. Cak ilmu tauhid wenang-wenang bae Allah endek ngararakakeun kiai wali, wenang-wenang bae ahli ibadah dek dikanarakakeun, wenang-wenang wae ahli maksiat, tukang bobok, tukang tarok, mabok aya di nyana, zina aya di nyana, tapi ku Allah dek dikasorgakeun. Atuh wenang-wenang bae teh mah Allah ieu mangga teh teuing. Tapi Allah janji syarat berarti asupna kaula nyadiakeun surga wa'iddat lil muttaqin, surga disadiakeun jang nu takwa. Alhamdulillah kos nugis asa surga bae nya mah. Aduh ieu budak maksudna kolot-kolot kos budak. Nah neraka disadiakeun jang jelema-jelema anu teu nurut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuayana sakitu sih hade urang hirup teh moal kebal bakal ngalengkah ke alam barzah. Baheula urang di alam arwah, kemudian kuari urang di alam dunia, isuk pageta urang di alam barzah, kiamat digiring ngaranna alam mahsyar, surga jeung neraka ngaranna alam akhirat. Renungkeun ku urang barerea sing hade urang moal kebal deui, sedengkeun waktu eueuh nu nyaho sakumaha ayat nu tadi dibacakeun. La yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Eueuh nu kaliwat saurang oge di mana datang ajal moal maju sasiku moal mundur sajeungka. Pas kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sing hade urang hirup lantaran kaambeun ku malaikat. Kuari geus dideleukeun ajal pi ajaleun urang, iraha ragagna ngaran urang, kemudian kaambeun jaga di akhirat, pisorgaeun jeung pinarakaeun. Mantap cakangjeng Nabi sing hade ka di akhirat kula bakal boga bendera ngaranna liwaul hamdi. Sahabat naros bendera eta naon merekna ya Rasulullah? Merekna alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngaranna liwaul hamdi. Nu urang sok maca di bulan puasa teh wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sa'iri. Dina doa kamilin Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidik muadzin wa li zakati fa'ilin wa li sholati hafin wa li zakati fa'in wa li mainaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa andil lagi muridin. Kadituna wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sa'irin. Urang diberangkatkeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap engke di akhirat, awas di akhirat urang tingali bendera sing hade ulah neangan bendera Golkar. Ieu pentah kekentong Golkar. Beuh baheula kukulan mah aja pernah ka Golkar. Ai baheula keur dijieunkeun jalan. Eta mah hayang nyieun jalan dong atuh heulas. Ih teman-teman teh hayang nyieun jalan dong sarua. Menteng kayaknya dibelit ku bendera Golkar di akhirat. Ya. Geus kuku lagi dan dada pede. Sing ade ulah neangan bendera PDI. Teangan bendera
liwaul hamdi alhamdulillahirabbil alamin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lamun urang nyaritakeun karakter-karakter tentang hewan, encan karakter onta, encan karakter himar, encan karakter merak, encan karakter bega enon gitu ngaranna lalai, encan deui karakter manuk gagak, encan deui karakter manuk itu kera, encan deui karakter. Berbagai karakter ku para aulia Allah diteliti horeganan eta adalah aya di manusia-manusia. Iraha waktu deui ke urang nyaritakeun tentang karakter hewan-hewan ieu mah ala kadar tandih sing hade urang hirup moal kebal di alam dunia tur kaambeun ku malaikat geus disadiakeun di akhirat sorga jeung narakana. Malem ieu urang ngahawalan almarhum disebutkeun almarhum Haji Sunun bin Haji Sikam, engke mah almarhum Haji Supendi, engke mah almarhum Haji Udin, almarhum anu urang teh bakal almarhum. Mantak tengetkeun sing hade nu encan beuki salat mulai tujukeun kana salat, can bisa salatna belajar ka kiai nu deket di dieu cara wuduna jeung cara salatna. Encan beuki urang maca Quran wayahna sapoe saayatna supaya urang teh kabawa ku Al-Qur'anul Karim. Can bisa cenah kiai maca Qur'anna wayahna neangan guru supaya bisa maca Quran. Kula bangga aya hiji mualaf kata dina ti budak kemudian asup Islam kabelah dieuna hayang belajar Al-Qur'an, belajar di santri ti alif bahese tapi kuari geus lancar maca Qur'an. Masya Allah. Kayak deui mualaf ti Kristen nyana ge sarua bae hese jasa maca Qur'an. Terus ngaji digigireun imah ngaji da ge di ditu jeung santri bari lalagaan kuari geus lancar maca Qur'an. Malah kuari mah geus seringan nyana jeung nu magahan ge. Jeung nu magahan teh seringan nyana tamat Qur'anna. Apan ieu mah kuari Qur'an mun ditanyakeun di mana neundeun nama nyaho nya poho kakapang ke bulan Ramadan. Nah yang kos kitu eta Qur'an bulukan. Kuluhum atunya namanya bae. Teh sing Qur'an. Wayahna saayat naon manta salat mun urang talar atuh langsung mun teu talar baca buka baheula masa mikro atau saayat. Jadi saksi Masya Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui urang doakeun almarhum Haji Sunun bin Sikam mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Bapak-bapak urang, bapak kolot urang, dulur urang, anak urang nu geus marawat sarua mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah, dilegakeun kuburanana tur dicangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan maut husnul khotimah. Sakitu bae ala kadar pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Urang doakeun Pak Haji Wahyu mudah-mudahan dibere jembar hatena, dipanjangkeun umurna, bisa nyantuni yatim piatu tur fakir miskin sehingga nyana bisa ngahiji jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Baik sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.